Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing murid-murid sadayana di kelas tilu, wilujeng tepang deui sareng ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna dinten ieu? Mugia sehatnya sadayana. Tah, sateu acan urang gawitan pelajaran dinten ieu, yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Murid-murid, dinten ieu urang masih diajar dinu pangajaran tilu. Tah, materi anu bakal diajar ku urang ayeuna sadaya ngeunaan ngalengkepan paguneman sareng ngagunakeun kalimah parentah. Ibu miharep di akhir pembelajaran dinten ieu hidup sadayana tiasa ngalengkepan paguneman sareng ngagunakeun kalimah parentah anu sopan. Ibu harapkan di akhir pelajaran hari ini kalian semua bisa melengkapi percakapan, dan yang kedua menggunakan kalimat perintah dengan bahasa yang sopan dan baik. Kalimat paguneman. Naon anu dimaksud ku kalimat paguneman? Kalimat paguneman nyaeta ngawangkong atawa nyarita dua arah antar dua urang atawa leuwih, silih tempas atawa silih tanya jawab, sarta ngagunakeun kalimah langsung. Jadi yang dimaksud dengan paguneman itu adalah obrolan yang terjadi di antara dua arah atau dua orang, atau bisa juga lebih, ya, saling bertukar pikiran atau tanya jawab dan menggunakan bahasa atau kalimah langsung. Ditilik tina suasana aya dua rupa wangun paguneman. Jadi ada dua macam paguneman ya. Yang pertama paguneman resmi. Contohnya berdiskusi ya, membicarakan hal-hal yang serius. Yang kedua paguneman henteu resmi, nyaeta ngawangkong, ngobrol kaditu kadieu sareng rerencangan. Tah ayeuna urang ngalengkepan paguneman, mangga dibuka bukuna. Urang diajar sasarengan. Di gambar kahiji aya dua murangkali sareng aya tukang es tah. Anu murangkali kahiji titik nya nyarios naon, teras diwaler ku murangkali nu kadua moal pami jajan mah. Tah kinten-kinten lengkapi kalimatnya. Ini anak yang kesatu berbicara apa? Jawabannya moal pami jajan mah. Tuh nunjuk ke tukang es, berarti pertarosanana jang urang jajan es yuk. Nah, jika gitunya jawabanana moal pami jajan mah. Gitu oge kalimat anu aya dina gambar kadua. Jalmi anu kahiji atanapi murangkali kahiji naros ka murangkali anu kadua anu diwaler, hayu pami ka perpustakaan mah. Berarti kinten-kinten kumaha pagunemanana mangga lengkepan ku kalimat pangajak. Misalna Neng, urang main badminton yuk di lapang. Tah jawabanana kumaha? Hayu pami ka perpustakaan mah. Berarti eta ajakanana ditolak. Teras anu katilu kitu oge jawabanana, mangga we ti payun engke abdi nyusul. Perhatoskeun gambarna. Nuju naon tah? Nyandak naon? Nyandak bola. Berarti contoh pagunemanna kumaha? Jang urang main bal yuk di lapang. Nah, anu diajakna kumaha? Alim, kumargi masih sasapu nya, mangga we ti payun, saurnya silakan aja duluan, nanti menyusul. Anu terakhir jawabannya tidak mau, Alim nuju seueur PR. Nah, kira-kira kalimat pengajaknya bagaimana? Misalnya, Sep,
urang ulin di buruan yuk, kita bermain di halaman yuk. Lalu dia menjawab tidak mau karena banyak PR. Seperti itu ya. Nah, saat tos terang, kumaha carana ngalengkepan paguneman ayeuna urang lajengkeun ka kalimah parentah. Naon anu dimaksud ku kalimah parentah? Kalimah parentah nyaeta kalimah anu digunakeun atanapi gunana pikeun marentah atanapi miwarang ka batur. Atau kalimat perintah itu gunanya untuk menyuruh atau meminta tolong kepada seseorang. Nah, ayeuna di payuneun hidup sadayana aya contoh kecap parentah. Anu kumaha wae? Contoh, geura angkat. Nah, itu menyuruh. Segera pergi. Anu kaduana, hudang, atanapi gugah atau bangun. Nah, itu termasuk kecap parentah. Saterasna, baca ku hidep. Nah, itu seperti ibu guru menyuruh kalian baca. Mangga baca ku hidep. Ya, itu perintah. Silahkan baca. Salajengna, tutup pantona. Menyuruh menutup pintu. Anu terakhir, hapus. Nah, hapus papan tulis. Ya, itu juga termasuk kalimah parentah atau kecap parentah. Bisa ya semuanya? Nah, ayeuna mangga dibuka di bukuna. Urang tingali kalimah parentah dumasar kana gambar. Perhatoskeun. Anu kahiji gambarna kinten-kinten kalimat parentahna anu dumasar kana gambar ieu kumaha? Misalnya teh gugah atau siang. Ya, upami nu kadua beresan kelas teh meuni kalotor. Upami nu katilu jahitan popoean teh tos raring. Anu kaopat naon ieu? Ya leureut. Hapus borna atanapi tolong hapus papan tulisnya. Anu kaopat, nu kalima kumaha? Pangnyandakeun buku di luhureun meja. Tolong ambilkan buku di atas meja. Nah, yang barusan itu kita latihan bersama disebut kalimah parentah. Nah, murid-murid kumaha tos ngartos sadayana ngeunaan ngalengkepan paguneman sareng ngagunakeun kalimah parentah anu sopan? Tos tiasanya tos ngartos. Upami tos ngartos urang tutup pertemuan dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.